بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad talaqqa ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Al-ayat sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sareng syukur hayurang panjatkeun ka zat Allah Maha Luhur. Shalawat wa salam hayurang limpahkeun ka junjungan Allahumma salli habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang sadayana sing kenging syafaat mati kanjeng Rasulullah amin wa ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurullah mirza dan sadayana tidak santos rengse nawas manaki insyaallah. Mudah-mudahan para jamaah sadayana dinasta kumaha urang sadayana sing kenging dina kabarokahan sabaya waktu sadayana mugia dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bila ieu saah urang masih kene dipasian ku Allah dugi kana tempat. Insyaallah para jamaah sadayana urang dina terus berkelanjutan dina istiqomah dina ngalaksanakeun rupi-rupi ibadah, termasuk urang santos rengse saum nyata ngalaksanakeun puasa sawal terutami. Alhamdulillah loba kene jelema dugikeun ka detik ayeuna loba kene can puasa sawal. Alhamdulillah mang samin deui tah masih diragukeun gitu. Para sungkul main sawal henteu Ramadan henteu. Salah gede dakeun ya Allah ya Karim. Pantes suara sayana geninganan cek karis kanjeng Rasul teh jelas. Di tapi kukituna para jamaah sadana kieu cenah Aki Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya Aki al-Nasib jadi bakal datang ke kada kaumat kaula ka manusia di zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam teh ternyata engge tinggal ngaran hungkul. Islam teh tinggal ngaran tibang KTP hungkul. Islam teh ngaran hungkul. Desatik jelema Islam ternyata nu teu puasa teh jelema Islam. Islamna tibang Islam hungkul. Padahal orang teh para jamaah sadayana dina Islam teh lain tibang salah kadar jadi Islam, tapi ternyata kudu ngajalankeun aturan-aturan Islamna. Tong boroning hal gede hal leutik ke kurang kudu dijalankeun. Mas andai cenah bakal kedatang ka jelema teh dina hiji zaman wala minadzain illa rismu. Bila rotenya tetap agama tibang salah kadar ngarang hungku, agama tibang salah kadar ngarang hungku. Wala minal Quran illa darasahu, jin Al-Quran ge Al-Quran terpernah didul, terpernah dibaca. Al-Quran teh hese dek macana, masya Allah. Kurang para jamaah sadayana lobaan mah lain loba maca Quran, lobaan mah loba maca WA.
Sama aja. Dan we ama ditelak-telak bikin kacamata ge di teangan. Tapi lamun Quran macan geus aya kacamata kalah dieu. Kalah dibuka tapi Masya Allah, urang teh ternyata geus ngajauh tina agama ku kitu lagi. Berarti Quran teh timbang Quran hungkul. Ila rasmu cenah teu aya nu maca, lain nu maca. Tapi memang ngajauh. Tina maca Quran, ku sabab lubang kasibukan nulis penting dibacaan, Masya Allah. Lamun urang ningali kana Imam Syafi'i mah, Imam Syafi'i sapoe sapeuting teh saha tamah. Eta imam urang, nu cek urang teh majam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah sapoena sapoe sapeutingna saha tamah. Lamun bulan Ramadan 2 hataman sapeuting. Berang sahataman, penting sahataman. Urang ge sabaraha aya sahataman. Urang masuk nyokot sipel, geus cenah kulhu atuh tilu balik sarua jeung sahataman. Gedahnya eta mah pahala, tetep aya pahala mah gedean ge hatam Quran. Urang Ramadan kamari hatam kitu. Barang urang nu hatam, udin hatam teh udin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatam. Hatam di mana nak? Dikebetkeun langsung. Di nomor hiji gitu. Alif lam mim langsung kula jawabna. Salah gitu lagi. Hese. Bulan Ramadan ge hese. Bulan Ramadan urang memang hatam, tapi sawal sama tuh bisa hatam. Sedangkan Quran teh boga hak kan. Boga hak tong diarti boga hak. Engke Quran bakal nuntut ka jelema-jelema anu maca. Dituntut ka pamae-pamae. Nguruskeun wae ke boi kumaha. Ngajen, nguruskeun salah wae. Cek Quran teh aing geuning dibaca ngajen. Dan macam teh ngawe-ngawe ya. Urang disangkana Quran teh ke bakal ngadawan ke. Masya Allah, orang di Kubah, ya, kita ku Al-Quran di dakwah ya orang. Saminggu sakali mah kudu. Masya Allah, justru sirang ngaji teh urang teh supaya ngarinjak hati teh tong tenang-tenang wae. Supaya tong tenang, asa tenang, hirup teh asa salamet, penting boga daang, salamet hirup teh. Boga duit salamet, canten itu. Canten tuh, Masya Allah. Orang teh geus loba teh ka teu kasalamet ka ieu. Masya Allah. Ari paros mah teu dicaritakeun. Bakal dilipet langsung ke Allah. Geus mah geus balik tanya langsung keburu dirjakeun ku. Paros setiap hari. Tiap hari bener. Makan siang, sore, isuk. Masya Allah Gusti, daging alhamdulillah paros. Tapi bakal ringanan paros sih kan. Ringanan dan mendapat tinyawan. Tapi tinyawan sing hati-hati. Kayak ditanya Quran siapa dok? Kalau baretona ngangon sapi. Kita kusasi ngangon sapi. Kita ke emak. Mana kan dituntut di itu? Emak najin abah dituntut. Bapak na paros. Mana paros? Iya paros berarti kita naon? Kita nununtun bujur kebo. Eta teh terus tong dianggap heureuy. Urang telat ngerdikana, kewajiban urang anak. Parentahkeun teu? Lamun teu diparentahkeun, anak ketika bodoh ketika gedena ningakeun kan agamana, kalau kan bakal digusur. Masyaallah. Insyaallah. Bismillah. Ngaji teh kitu geuning. Ngaji teh kitu. Mata kan udah tulis takabur teh kalau ngaji kan Masya Allah. Ternyata berapa persen ilmu kurang diamalkan. Itu bisa jadi tandingan. Kurang ngaji unggal minggu, tapi anggar wae aya kalau mati itu mah. Masya Allah, mesti obat deh Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i mah kitu ta Masya Allah. Sampai tinggal sahabat. Dia para jamaah sadayana wala ya'muruna masajidahum wa yakharabun an dzikrillah. Yang ternyata lomba jelema di akhir zaman mah ya'muruna berlomba-lomba masajidahum
niat masjid. Bisa etik masjid Aralus, masjid Aladrem. Waya karuman agi billah. Tapi teu aya zikir ka Allah, kosong dina zikir ka Allah. Masyaallah. Sehingga para jamaah sadayana syarru ahli dzalika zaman ulama Masya Allah bakal timbul fitnah bakal timbulah katuhu, timbulah kenca, timbulah harap, timbulah tukang fitnah baru Masya Allah tarimul fitnah jeung sajabar sehingga eta cek Kanjeng Rasulullah ulai alamatul kiamah bahwa terjadi fitnah menyebar di seluruh penjuru dekat kiaina, dekat awamna, dekat pejabatna. Eta cek ulama ternyata alamatul kiamah, eta tandana kiamat. Masya Allah. Berarti orang gede bakal kiamat ya. Gede bakal kiamat ya orang. Fitnah terjadi di mana-mana ya. Masya Allah. Bahaya kan. Nah guys, ayeuna mah urang beresan agama urang diatur ku agama Islam, cara-cara urang diatur termasuk urang sing hati-hati kadek dina ki'i, dina biceun, dina istinja kadek urang sing hati-hati kadek. Dina istinja matakan ke orang pembahasan dina istinja jelema ki'i na lalawora sembarangan ki'ina, maka bila mana jelema sembarangan ki'ina secara otomatis ke bakal disiksa di alam kuburnya. Sedangkan Pak Rosma lamun ki'i teh nangtung itu nangtung ge engke syukurna sabelah ngejat ka luhur emok pakai pempes gitu loh. Salah gitu. Eta teh lamun ngomong dulu ya. Masyaallah. Mas Alin percaya Mas Alin? Mas Alin percaya Mas Alin? Buang kencing di tatang euy. Masyaallah gitu. Saya penting ngaji para orang serik-serik benahan lamun urang lamun aku bicara kebok gitu. Nah, ieu teh ke hukum-hukum namangan jelas lamun urang dek miceun kitu sing hati-hati lamun kieu teh tidinya. Di dia para jamaah sadayana lamun urang dek sing hati-hati gitu lamun urang dek miceun sing hati-hati urang lamun dek kieu aya syarat-syarat kade begitu orang dek urang lamun dek asup kade tong sembarangan kieu teh urang manawe tempat tuh lamun dek kieu ya lamun urang asup ka kamar mandi asup nek asup kieu di dia para jamaah sadayana aya disebatna adab-adaban. Adab dina istinja, adabu qada'il hajat fil makan, muaddi fi qada'il hajat. Aya adab-adaban kan. Hiji lubsun lain. Hiji lamun urang dek asup ka kamar mandi maka sendal. Orang jarang pakai sendal. Di mana yang pakai sendal? Mun di Cianjur masuk aya pakai sendal. Disiapkeun di kota aya sendal, di luar aya sendal. Pakai sendal. Eta nu kahiji tah. Jadi kudu pakai sendal. Nu kadua. Mun urang dek kamar mandi satu roksi. Dia ke kamar mandi sirahnya ditutup pakai anduk. Mereka kamar mandi teh gimana mereka kamar mandi harus dibuka kabeh, baju dibuka cara dibuka kabeh sunana gitu tutup kurang sirah tertutup ditutupan
Sirah. Begitu orang tirinya para jamaah sadayana az-zakru inda duhur. Begitu orang daek asup bacakeun bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Biasa. Nah masalahna eta teh hiji dina kamar mandi teh tempat kumaha. Nu kadua kamar mandi teh tempat jin. Aya jin di kamar mandi tong dianggap remeh, maka mun aya jelema kitu nyebutkeun aya jin di kamar mandi memang aya. Sebab jin teh jin iblis, jin setan tempat imah nate hiji dina tatangkalan, kadua di tempat-tempat kotor, katilu dina lobang-lobang. Mantakan lamun kieu sebenarnya di asmun ka lobang aya orang jadi pacar ulah kan kayak aya larangan-larangan. Ini paling penting larangan ieu mulai tina haleutik kurang diatur ku Allah, diatur. Begitu beres kurang macakeun doa takdimu yusari inda dukhul mihlakeun suku kenca heula. Suku kenca tong suku katu kan. Lamun suku katu teh bakal timbul penyakit. Jadi urang teh loba penyakit ternyata teu ngalakukeun sunah. Ku ngalakukeun sunah ge urang teh kudu sehat, urang Islam teh kudu sehat kabeh itu. Kudu sehat kabeh. Hiji tara make sendal, kadua suku nu mana wae. Kadang-kadang katuhu, kadang-kadang ambrek bareng. Bari luncat. Kan urang mah sakadaek sedengkeun lamun diatur ku Kanjeng Rasul seperti eta, berarti bakal aya efek penyakit ku timbul ka teh jelema. Matakan geus eutik dina mari kamar mandi ti salat di kapae. Di akibat. Jarang kiai lebih ka salat di kamar mandi jarang. Aturan fikih diatur di kamar mandi nauzubillah min dzalik. Sing hati-hati kan. Mulai tadi nata benahan. Guys, terus guys, ada beres ya. Ada muhamil zikrillah. Takdimu yaminihi indal furuj. Asup make suku kenca keluar niweulakeun suku katuhu. Lamun beda jeung asup ka masjid mah suku katuhu heula, lamun asup teh kaluarna suku kenca. Lamun ka kamar mandi mah kawes mah suku kenca heula, lamun asup, lamun kaluarna suku katuhu. Kitu sunah. Terus guys. Ada muhamil zikrillah. Teu meunang jelema mawa zikrillah. Kata mandek cara zikir, dek istilahna mawa zikir tapi kieu ya. Jelema boga isim matakan anu boga sabuk sok dibuka geuninnya. Isim aya kalimah ye lafaz Allah dek dina cincin kade sing hati-hati lamun aya lafaz-lafaz dina cincin urang boga cincin dia. Cincin kan sok aya nu aya kalimahan, aya Qur'anan. Lamun teu boga eta teu boga wudu sing hati-hati. Kade sing hati-hati. Hiji nu kadua lamun aya zikir seperti dalam dompet gitu aya isiman di dalam dompet ye. Ka bawah dibawa kurang dosa. Teu meunang dibawa kamar mandi. Teu meunang. Nu kadua al-qalim azam ka ismin nabiyyin seperti ayat asma nabi Muhammadur Rasulullah aya kurang kakantongan aya asma Muhammad asma Kanjeng Rasul teu meunang dibawa ka kamar mandi. Nyata. Di dia para jamaah sadayana sehingga kieu dina sakumaha urang gitu lamun urang lamun dek kieu lamun ucai bisa urang
ku batu kita ikuti su bisa sama ikuti suge gitu ngan si yakin tong urang arep kade gitu arep jadi lamun urang geus hijieun seumpama daya cai itu daya cai atana tisu daya tisu teh tong dikieun jadi tong dibulak-balik jadi ke lamun seumpama urang hijieun atana pipi di tisu jadi begitu tisu nyokotna sabalik tong dikieun nah awan jadi tong dikieun termasuk batu juga jadi tong dikieun sekali lep langsung buang gitu sekali dia lep langsung buang minimal tilu batu alternatif tilu santu gitu saestu nama lamun dina abdol lama ku batu heula beres batu karek cai tapi urang moal maleukeun banyak kudu neangan batu heula urang leuki gitu urang geus ku cai cukup kan lamun dina urang ku batu sistem urang geus ieu ieu teh kan kudu ngisang begitu ngisang dapat urang batu cekel heula ieu ya keula urang sakali geus langsung urang kitu langsung dapat beres tapi entong ku daun pulus kade besok aya pakai daun jangan daunnya pakai daun urang pakai daun aja lagi ke daun kayak gebel gitu nah gedean ini cina baru diurut di mana di Maret apa di mana gitu tinggal gedean nah ini dia para jamaah sadana eta dina perkawis dina masalah pingan ieu ajulusu nu paling bagus mah paling bagus urang kade kloset ayeuna berbahaya komo lamun di masjid aya kloset anu kihantung tong dipake kali eta lain ajaran Islam eta anu boga panitia teu beres lah dekaina isu aya pan anu nangtung gitu di nangtung diajarkeun ku Kangjeng Rasul titah nagong kurang titah nangtung kalau naik mana naik kaluhur itu naik kaluhur dia naik nabe dia kita cer kadang gitu ya ulah kalian urang diajarkan juga Kanjeng Rasul kita bari dieu gitu ikalah kita nangtung matakan sing hati-hati kloset gitu kade jadi kajian ting aya ge entong neangan nu beres sesuai di sunnah kade tinggal hati loba itu tinggal loba jadi loba ya kibenya kloset nangtung jadi parentah ke perang dina nangtung atau parentah sunnah malahan ke kalau dipraktekeun jadi kumaha carana guys ini penting ya sebab ieu pagawean urang anu sehari-hari we heula urang beres ke urang sebab mulai tidinya lah tina haleutik eta lah ken bakal ngajadikeun khasiat gitu kesehatan ti dia para jamaah sadana alaya takalam termasuk termasuk urang lamun kerji entong sok ngomong ya kieu tong sok ngomong kan lamun kerji alaya zura ila samai au ila farjihi au ila ma yakhruju minhu walakin yanzuru amamahu teu meunang jelema keur nalika kieu keur nalika miceun yanzuru ila sama ningali kaluhur teman teu meunang ningali kaluhur au ila farji atana kieu ditingali deureukeun farjina diome-ome engke jangan skripsi penggambaran teu meunang kade Sayyidina Ali karena membaca nepikeun piletik nepikeun ka gede can pernah ningali karna urang mah diheuri-heuri can pernah ningali karna masyaallah tekan singat ya nah ila mayru walakin jura mau alternatif ningali kahareup tetapi walakin ningalina kudu kahareup kaluhurna kahadap
kaharep ningalina mun keur nalika urang micin naon deui termasuk alayan situ alayan suk teu meunang nyiduh keur nalika micin lamun jelema nyiduh kaciri bakal tegableg eta jelema itu nu bahaya jelema teh begitu gini tuh nyiduh we didinya yurisul fakro ngawaris kana fakir jelema bakal tegableg ku jelema eta nalika eta nanya urang kan sok sering nyiduh mun teu ngaji beureum moal nyaho pan aya hayang kan hayang beunghar beureum nya pan hayang beunghar teu di wae nyata akibat kitu ingat di mah ai ini acara nyidu tang sih di wahangan bener lu pasti ai gini jero nyidu heeh ngisinya di mana di wahangan di wahangan kagirang Pak kagirang tahun kudu ya harus kahilir oh kagirang tapi ketinggalan beungeut nah beungeut teh jangan hareup kagirang gede nah gengenya kade urang lamun teu boga kamar mandi nyeun kamar mandi ulah nepikeun pamajikan urang kieu di wahangan tong nepikeun pamajikan urang mandi di wahangan ditarembok ku batur dosa urang nyeun we atuh desing teu bisa make tembok mah make karung make karung teu naon ieu da teu bangkur bata atuh bata barang duit sih eueuh teh make bata atuh make karung kawi sing rapi ulah nepikeun ka sumur siuk pamajikan urang mandi nah urang teu boga cemburu kitu lalaki dorang teh lalakina teu nyaran lamun nyaho terapi dina nalika sumur siukna terapi dosa pahalana teu nyaran pemandangan di urang mengalih kitu teh da urang jadi bingung pan jadi tingali pancek eta mah cek mang nya geus lah geus ngasiat ya mantakan ningali komoja ieu udah ka dalam ngaditu nya kanan ka irigasi nyaris didinya maruka aurat didinya lamun lalakina cicing wae teu nyarang dosa lalaki bakal dikeceburkeun ka kafir sab asupna najis masyaallah halit itu kurang kade tapi si ai ningali di 100 mah hampir kabeh juga nah gede tah kade nyarieun tah paiki aya borongan di borong gaban naon saya kasih jeung kamar mandinya tidak teh nyen kamar mandi sing boga cemburu kan kamelan terjadi nak dina jeung sajaban ati kitu pemajikan urang ditinggali ku batur lalaki bae maro masyaallah Gusti Nabi ingat hati kata cerita beresan urang nah alayan suku teu meunang ngaludah teu meunang lamun jelema ngaludah keur nalika eta keur nalika eta miceun biasa ngaludah srot teh ngaludah sayurisul fakro bakal ngawaris kena kefakiran jeung bakal terjadi penyakit itu loba di dunia tempat kuman itu kamar mandi itu kan sengaja kuman lamun kieu urang mandi telanjang dari kamar mandi kusabab di kamar mandi aya jin urang ditinggal di jin pamajikan urang itu kan tinggal di sini. Jin cabang pun ieu meureunna ningalikeun pamajikan urang mandi. Lamun jelema mah nu ngintip urang bisa dibaredog, ngintip sana maledog. Di kumaha urang eta? Ulama mah nepi ka kitu ngaturna tah sing kade sia. Di kamar mandi teh aya jin. Begitu aya jin, anak urang ulah awewe pamajikan urang ngabuka dirinya auratna katinggalian ditinggali atau kujin urang na teu cemburu gitu. Wow. Insyaallah
Kumaha carana? Ajarkeun doa ka anak urang, ajarkeun doa ka majikan urang. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Mun hari pakene maca doa eta langsung rep teu katinggalian hiji. Eta teh kitu kan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Doa tah, doa ti Kanjeng Rasul. Aduh Gusti, lagu gorengnya tuh Gusti dan beres gorengnya. Guys, al-i'timadu ala rizqil yusra wa takunul yumna mansubah. Ti dia para jamaah sadayana kieu al-i'timad di mana para jamaah sadayana jadi lamun kieu teh kieu. Ka suku kiri dia kadikeun. Dia luruskeun. Dia luruskeun. Dia dibujur kadikeun. Dia sena lurus. Dia tumpukan dari ya. Tumpukan dari ya. Jadi si bujur tadi tumpukan. Kita cek dokter ke KB bakal keluar cek ini. Begitu beres, ini kada lamun kerki. Lamun kerki, lamun urang di ngilu di kamar mandi batur. Ingat-ingat, kamu di tempat umum masih umum. Masih kieu. Kan air batur mah kada di banjur. Ieu teh. Kada di banjur. Mun di banjur, itu cer metel. Karena samping eta jadi nanya sukunya diskunya apa kira kurang seperti kemicen begitu beres micen jambutnya bawa kan sukunya matakan namun geus beres micen teh pakai sabun coba diajak tong dibiasakeun geus aing obeh geus beres ai barang daun geuning bau kan gitu ya eta teh paguan Pak Bos. Bener. Kakek waktu. Coba kalau Pak Ros geus beres micen awan mah kawin. Tidak percaya maksudnya. Tidak percaya. Gitu. Ayo kira. Jadi kita tah beres gitu, ya beresnya. Mun beres micen, kade cokot cai. Kan di urang mah jarang aya cai macet. Nu bagus mah ya tina keran teh make selang. Selang senang macet, urang kaki. Jadi si cai kita teu nimpah. Teu nimpah. Gitu. Supaya si cai teh eleh kitu ku cai. Nah, ai urang pan eueuh, kitu geus cokot cai, cai. Urang cekel ieu. Terus arahkeun, kocorkeun, kiihkeun, urang kocorkeun ieu. Gitu. Awas sing hati-hati, ieu lain barang leutik, lain perkara leutik ieu. Perkara leutik. Ieu perkara gede ieu, bisa nyiksa ka kuburan ge urang. Ieu teh Kanjeng Rasul geus ngingatkeun ka urang bahwa di mana jelema teh rata-rata kena siksa kubur teh akibat tiisna. Terus ingatkan. Nah, terus urang tambah deui kitu urang terus hati-hati kan kade carana. Ngan lamun ngilu di tempat umum sampe meh urang leki banjur heula kabeh. Banjur heula. Seperti urang, ngilu ka kamar mandi, baik mangga. Banjur heula kamar mandina. Besing batur terapi gitu. Sekarang batur kan geus jadi banjur mangkat teh leos teh gitu. Urang kan lincak segalanya di dieu. Nah, beres dirinya beres ya. Karek urang dek diurut sak ieu. Kuncina urut, Jakarta urut. Atana di kadehem heg. Supaya tuntas ya kabeh. Jadi urang urut teh urut, beres diurut, banjur urut deui banjur gitu. Banjur. Ya teh hal-hal anu memang ngajadikeun kesehatan gitu ini. Jadi poinna urang posisina ngan kitu kayak kieu. Mun kieu ieu. Mun kieu ulah ngadep ka kiblat. Ulah ngadep ka kiblat kieu. Hati-hati. Atanapi nongingan kiblat ulah kade. Mendek nyarep kidul, lamun nyarep ngarep gitu. Ulah kade. Ulah. Jadi tong boroning sifat yang urang micen jeung kieu ku ukuran ngalonjorkeun suku ka belah kulon ge teu meunang.
masuk aya jelema aya jumatannya beres jumatan cangkel kalau joreka hareup kieu teu meunang kade dosa teu meunang di matakan lamun di Makkah haram eta kitu di posina kade di posina awas kajenting tong joko tunangtung eta teh bahaya begitu nangtung coba calana korosotkeun kieu we korosotkeun eta calana kan kena ka dieu lupa ta cai kieu eta kena ka dieu pake salat desak salat nek saha urang nulungan ari dinya mal aya nulungan lamun matakan jelema lamun teu waro moal bisa selamat mun teu ngaraksa kana sagala rupa dina istinjana moal salam loba siksaan barisan tapi kita ingat hati kan itu orang jarang kan kamar mandi kota wae Bang itu jarang aya budaya di daerah saja sok aya nya da pesawat saya ngocor gitu ngawacor we kidinya aya geuningan seeutik kidinya lobang jadi kocorkeun ngocor kieu teh ngeunan cair kadinya gitu ya ulah teh kieu kade mau haja kieu teh ngangkat batu kurang dina luhur batu hayo kieu didinya bahaya ya bahaya Masya Allah. Nah Allah yang bisa ya deh sebenang heureuy kuleungan sedikit jelema teh hayo we keur kieu teh heurean leungeun heureuy we ke kikiannya atawa kieu ya leungeun kita sedikit mun aya jelema kieu ieu keur nyontokeun ieu teu meunang kieu tah tasbih teu meunang ieu lamun urang gede ya bate kieu sila ieu tasbih ieu teu meunang eta tasbih jadi tong sok aya kieu we geuning ngeunaheun deui pikiran tasbih kade jadi aya aturan kade dina fikih sing hati-hati itu di ngaji kitu sok ningalikeun loba jeung cicing gitu nya tingalikeun oh berarti can pahameun gitu ceunah gitu sekarang mah sok pertak gitu ya eta tasbih sarua enggak pasti kayak orang-orang awas kita jadi aya khusus gitu ini seueur memang kalakuan dia anu memang dilakukan cuman lakukan tasbih. Nah, Allah yarfa'a thawbahu hatta ya'ti la arsyan basya. Temenang muka baju lamun can deukeut ka tempat pikeun buang hajat seperti kieu lamun urang can masuk gitu. Jadi baju tetap pakai baju heula. Tangke geus dijero, arek urang buka baju gitu. Jadi lamun jauh tempat mandi baju. Nah, jadi ya ayus bila sawa inda parogi syai'an pasai'an qabla intisabi saenggeus beabe maka eta baju teh saeutik kitu urang karek we tah mulai nangtung gitu eta teh sing hati-hati kade kitu aya stabri termasuk kade kurang tadi usahakeun cekihna kurang keluarkeun gitu beusi aya sesa-sesa cek kencing gitu nah bitanhun termasuk bisa oge didehemkeun tadi dehemkeun bisa atau nabi bi ibrari isbil ya yusra itu atau nabi kurang non nek kurang nyata nek dimainkeun atau nabi ngagerak-gerakeun dinatli pisalasan ya yurika zakarohu di rumah-rumah tah si zakaro teh kade nah termasuk nanti ayatnya bidu ayat termasuk maca doa lamun dek kaluar alhamdulillah ajhada anil adza wa afani atanapi gufronaka itu gitu hati-hati karikin orang terus gede ya insyaallah sedik orang terus iya teh bahaya lah ya sira perkara
anu memang ngajadikeun loba jelema di alam kuburna kena siksa cek Kangjeng Rasul kusabab lalawora dina fi'ihna beresan teu aki-aki teu budak mora kurang beresan ti ayeuna kusabab eta teh bahaya pikeun ibadah tadi. Pertanyaan teh? Ya betul. Den. Tunggu nih ya, tunggu. Tunggu jangan. Mau dia naik berapa? Bestu nama mau dia. Sekarang kalau para jamaah sedena bangkit orang salit-salit terus salit-salit orang terus amalkan orang menang ilmu amalkan seetik we terus tangkurah yang loba-loba penting seetik orang mulai dinaki bereskin kurang ke memang aya larangan-larangan dinaki dilarang di mana di tempat-tempat khusus anu memang orang terkadang sok di mana wae kihna jadi ke aya larangan-larangan makin orang teruskeun kitinya orang lajengkeun cieun insyaallah para jamaah sadayana mudah-mudahan kurang nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan urang santos rengse urang naos mudah-mudahan dipasieun ilmu manfaat urang jalankeun seetik urang amalkeun ilmu dek ira hade lamun kurang teu dimanfaatkeun ilmu kusabab ilmu teh para jamaah sadayana ilmu teh dek naon loba ge lamun teu dimanfaatkeun mah nyiksa keneh ka urang ternyata ilmu teh matakan jelema nu beuti ngarti beuti sieun kunaon sababna sabab geuninganan perkara ilmu teh nu matak ngabahayakeun itu bahayaan keneh nu ngarti dibandingkeun teu ngarti nu ngarti mah bahaya lain kira bisa cilaka sakana masyaallah tekan urang seetik terus amalkeun kurang benahan dina mulai kieu bejakeun kurang ka anak bejakeun ka majikan pariksa kurang kieuhna jadi terbahaya. Saya pertanyaan insyaallah para jamaah sadayana kukituna para jamaah sadayana alhamdulillah dia berarti barengan ke anak Pak Ros, anak Pak Nurnya baik berangkat di masantren orang doakan mudah-mudahan singking manfaat bertahan ke di pondokna para jamaah sadayana termasuk insyaallah ke para jamaah sadayana ngedapi doa insyaallah berarti orang seetik orang leletikan wae orang halal bihalal seetik sebab memang orang perlu ngan kukituna hapunten para jamaah sadayana halal bihalal ieu lain dek tujuanna naon lain urang hayang sugan hayang dibere jeung sajabana kade dibangan salah kadar kusabab abdi lamun kaimah masing-masing mah beureun waktuna ngadatangan mah kitu ngadatangan upan dong kayak Mang Najib ke mana kitu bersih dekat kejar kusabab capek oge urang babarengan ngariung kitunya abdi gesana hayang sedekah serta akan berangkat hajian kitu intina mah urang dahar bareng urang salamatan sedik-sedik ge eta urang walimatu qobla safar kitu terus sakan tenan dina waktu eta nuhunkeun doa kisadayana insyaallah mudah-mudahan ieu ngalaksanakeun hajian termasuk sing sehat walafiat itu sing dikabul ku Allah janten haji mabrur termasuk jamaah-jamaah sanes anu memang seueur nu kudah diuruskeun sing rehat sadayana kutinya insyaallah termasuk keun Bapak Jasim gitunya Pak Iyang yang sadayana ieu para jamaah termasuk di Bogor Barat jamaah insyaallah mudah-mudahan sing sehat sadayana kukituna para jamaah sadayana urang terus melaksanakeun tawasul terus teu libur terus urang sebelasan teu libur terus jalankeun kusabab inti urang sakabeh ibadah kami ge menuju ke Allah urang berangkat ke Mekah ge menuju ke Allah urang tawasul menuju ke Allah urang naon dilakukeun ku urang eta menuju ke Allah
Insyaallah di mana tempat insyaallah mudah-mudahan urang tawasul berkah tawasul insyaallah jamaah hutan tiasa angkat mudah-mudahan dipanggil Allah melaksanakan hajinya. Nah, kalayan mudah-mudahan urang memberikan rezekina insyaallah lamun jelema rajin tawasulna insyaallah tinggal dipanggil tiasa ke Mekah jeung ke Madinah. Sabab urang kan sering kali ngadoa. Jadi ternyata ke Mekah teh aya babaraha jalan. Hiji dawangkeun shalawat haji dan salat haji. Allahumma shalli sholatan tuballighuna biha hadza baitikal haram wa madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi nufrin wa afiyah wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hekta ijazahkeun dina manakib aya. Dina manakib aya. Kitu Allahumma sholli sholatan tuballighuna biha hadza baitikal haram wa madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi nufrin wa afiyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Silakan baca doa insyaallah tinggal dipanggil Allah tiasa ke Baitullah. Terus lebih dirinya orang ke marhaba jajahan ya jajahan orang ke marhaba begitu baca doa orang mahalukian kan sok marhaba orangnya dina mahalukian marangtung Allah ya Nabi salam dina Allah ya Nabi ngadoa Gusti abdi hayang digerok kumaha Kanjeng Rasul hayang digerok ku Nabiullah Ibrahim biasa berangkat ka Baitullah dirinya titikna itu urang mah lamun marhabat teh ningalina berkat itu jadi hese jadi hese dia mesti ngali berkat mah geus lagi ke Madinah aja Mekah gitu ya. Nah intina halal bihalal sanes indek nuhunkeun artos sanes ya sanes ieu mah mejana kusabab kadaruratan hayang kumpul barang dek nuntut hampunten kasadayana kusabab ieu tujuanna barengan urang ibadah haji gitu. Insyaallah nu paling penting mah urang kumpulna wae jadinya gitu kumpulna supaya menang ridha Allah gitu insyaallah. Kukituna insyaallah hapunten para jamaah sadayana seueur tepat seueur sajadina itu hapunten seueur salahna seueur dosana jeung sajadina seueur kakirangan mungkin seueur baca salah kitab seueur lain kira itu bener rahmat ya Allah gitu seueur salah merangkeunana gitu malum sifat jelemanya insyaallah hapunten seueur muka carekan seueur segala rupa gitu. Nah insyaallah hapunten para jamaah sadayana nuhun dibukakeun pintu maafna salebar-lebarna insyaallah mungkin berarti jigana lamun janten mah insyaallah malam salah sapayun. Jadi kusabab ya kloter hiji tanggal 23 kloter hiji ngan teu acan keluar kloterna di kloter baraha jadinya insyaallah itu insyaallah para jamaah sadaya terus manakib jalankeun kemudian insyaallah kin aya gantina kin aya jogi kin manakib 11an terus jalankeun eta mah perkara ibadah abdi ibadah di ditu jamaah ibadah di ditu urang babarengan ngadoa abdi ngadoakeun supaya jamaah bisa ka ditu di dia atau supaya sehat itu maksudnya urang babarengan ngadoa insyaallah saya mustahil tanya sadayana pasti bisa insyaallah bisa hayang ka Mekah pasti bisa tong sieun tong leutik harapan aya teu boga ulah aya boga panyakit tong leutik hate ulah digambarkeun ah keun 20 tahun berangkat ulah urang mah batasan ikhtiar batasan niat harus dijalankan dek baraton panggilan Allah mah gampang tanya nasi insyaallah hapunten sakitu wae sabungi teuing kidinya sabungi teuing insyaallah berarti lamun mungkin kalau ditentukeun atah malam Salasa enjing sudah tentukeun insyaallah tin sadayana kempal kidinya kempal dikit geus mundang nanti masalah kadar anu warau hukum itu warau besingna aya modang-modang teh besing aya kieu besing maklum kan aya di daerah ke rupa gitu kadang-kadang lamun teu boga duit teh era teh aya kana 500 saparah besing kitu adanya gitu insyaallah gitu ya ngan ada ingat dina hadis anu paling utama dina nafaqah an-nafaqatul hajja nafaqah dina haji eta kamistin nafaqatul fisabilillah nafkah dina hajian sarua jeung nafkah dina perang jihad fisabilillah eta dugikeun ka sabtina atin malah dipin 700
iklan dina pahalana lain teu dina nafkah mantakan masyaallah urang lamun nyaritakeun dina hajian mah kalau urang hayang minimal urang tuh bisa maca manakib ge tuh bisa urang maca sholawat minimal kieu minimal keur narika batu dek makat ke Mekah sing mahabah weh sakitu mantakan urang lamun keur nuju kampung kurmanya lamun dek hajian teh ku sabab ke asrama haji langsung ka Soekarno Hatta gitu ya akhirna salembur ngarilu kabeh salembur berpikir ka urang aya kieu leutik terikeun sare hayang ngilu ka nganteun hajian teh gitu ayeuna geus rada kurang nganteun hajian seakan-akan haji teh geus aneh padahal mah saestuna haji lain kira hajian mun ninggalikan hadis-hadis teh itu lain kira masyaallah mantakan urang teh kudu bunga ge gantian urang bunga aduh batur tiheula haji bunga ge gantian ge aya waktuna komo urang daek macam lagi mah insyaallah tereh ge tereh dipanggil panggil ka Mekah ka Madinah lain dipanggil bae lain itu tereh menang panggilan ti Kangjeng Rasul ti Nabi Ibrahim masyaallah. Nah, cekap para jamaah sadayana hapunten abdi kalisuhan dari sunah kacapean kada capek oge kitu tibeurang sikap hapunten para jamaah sadayana mudah-mudahan ieu saeutik sekelumit ilmu mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat kalian gugur kewajiban nanti ka jamaah sadayana urang terus setik sami abdi kerja ajar urang setik terus da urang dilakailan teh bakal paeh kabeh mun urang ayeuna teu dibenahan kira hade urang benahan setik terus termasuk kabenahan hate ini masyaallah bangga lain kira kabenahan hate bangga malahan ketika detik ayeuna urang abdi sorangan dek hajian masih hasekan dek nyampunakeun hate susah nu paling susah hate lain kira hate masih itu hate kadang-kadang urang dina halal bihalal jadi ujung-ujungna mah hayang duit itu ujung-ujungna mah hayang jadi segala rupa niat jeung hate bahaya kada masyaallah tekan diminimalisir tadi di hate tergantung hati orang dina ngaji aya duitan eta tergantung hati orang silakan gitu ieu manusia gitu masyaallah mudah-mudahan doa nanti sadayana nanti berangkat ke Mekah sing diluruskeun hati manah Allah khusus gitu hayang khusus ka Allah itu insyaallah sikap hapunten wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.